Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya, pawargi sedayana, pawargi ayeuna jam sareng Bapak Abbas. Ieu teh salah sahiji pengrajin di Desa Pasir Biru. Saya pengrajinanna baru dampakna. Sai di antarana ieu nya Pak, dog nya Pak. Nah, ieu gantungan kunci hungkul ieu. Ieu gitar. Tah ieu tarawangsa ya, tarawangsa nu resep nu tarawangsa tah ieu aya nama aya gantunganana ieu. Teras kacapina oge aya. Nah, kacapi tarawangsa. Tah ieu ieuna naon Pak ieu teh? Kiosna. Kiosna ieu. Tulaga. Mantap pokona mah. Nah, ieu anu unik namanya Pak. Nah, ieu kita. Jadi teh bolong tapi bisa kasedot. Contohna ieu tah. Tingali. Ieu kosong. Tapi Pak disedot Pak. Narek teh jeung pangan rokok. Nah, sampai Jawa, kumaha Pak ieu teh? Biasa kanggo nyana mobil, motor, pengaman. Jadi bisa bareng nyenak motor. Motor ya Pak? Nah, gitu. Nah, bisa dipakai. Kita sama Pak, mangos Pak. Ah, bila 20.000. Ieu teh pangaosna mung 20 ribuan. Mangga anu priogi di Geo Bapak supaya di Geo ya Pak, di Geo Teater. Kami hoyong karolompokna painten di Cisepan ya Pak. Di Desa Pasir Biru ada nepi anu online, kabdi oge biasa doang. Ono mantap pisan ya. Dari kana nya Pak kerajinan di bumi. Jalan tuh. Seperti aspalnya kan rong bumi, aspal doma, aspal ayam, aspal anu pakona ku doma aja. Batu kuda. Kuda. Malas. Oke, sudah ulet. Jadi ahli teh saudara sama aya bahasa anu tadi teh cenah gimana sebagian padahal mah ulet. Asa rajin, yakin. Ada nata kali. Aya kain naon ya Pak? Kain naon we. Itu oleh-oleh jadi. Nah, kan ieu. Mungkin naon? Gantungan kunci dah. Gantungan kunci. Oh, iya. Nyot. Ya mah bisa diangoker ngorong-ngorong meureun Pak. Ngorong-ngorong. Biasa ya.